pamirsa sadayana. Alhamdulillah orang tiasa patepang deui dina acara dongeng Sunda si Puntung Jawa Tutugan. Biasana esukanar anu didongengkeun langsung ku Mang Odai tanapi Abah Okib atau supados nyangkong kana waktos mangga urang teraskeun si Puntung Jawa Tutugan. Oge tong hilap subscribe-na, like sareng komen. Mangga atuh urang kawitan prung baraya. Di harita andi teh terus ceneluk nungguan nu gering kanyeis masigana teh geus poho deui. Ieu teh ceuk lahiriah tapi ari batin mah tetep nganteng. Komo deui ayeuna sasatna keur mejeuna moho sanggeus aya kana welasan bulan rentas hate tapi manehna leuwih mentingkeun keselamatan Nitarsia anu geus ngahutangkeun nyawa ka manehna. Nu tumerapna ka ani sanajan nepi ka ku padung rap ku lemah diurugan ku taneuh beureum oge ceuk paribasana moal bisa dipopohokeun. Harita oge andi teh teu jauh tinu keur ngalempreh geus rada mending ayeuna mah Nitarsia teh geus tarang humarurung deui malah geus bisa diuk sagala. Ngan can bisa lempang lantaran lamun dibawa obat teh sok karasa deui nyanyautan. Kang Andi, Nitarsia sorana meh ngaharewos bari panonna ngagiler kanu keur cineluh. Aya naon Itar? Bade gugah. Andi neuteup nu keur ngagiler tetep kadeudeut sarta kanyaah nu diebrekeun teu beda tinu jadi lanceuk ka adina. Sanes Kang Andi, bade naon atuh bade ngaleueut. Nitarsia gideug tapi ari bibirna mah mut-mutan bangun anu rek aya picaritaeun tapi semu berat rek ngapokeunana. Sedengkeun panonna tetep manco nancepkeun paneuteub nu ngateuyeub semu-semu layu teu beda ti cempor nu kurang minyak. Bade naon atuh? Anggur mah kulemkeun geura supados teu seueur emutan. Ceuk Andi bari luk tungku nyingkan sorot panon melempem surem tapi bet karasa nembus kana jantung. Kang Andi tacan mulih ceuk Nitarsia ebreh ayeuna mah panonna anu linduk teh carindak-dak. Kapan parantos mangkukna? Bilih anu di bumi dedeupeun. Kang Andi mah teu gaduh rompok Itar. Aya di Cipancar oge akang teh nyiruruk dinu haateun. Ceuk Andi bari ngalius kumanehna geus ka judi. Kamana loyogna caritaan Nitarsia? Pilih we aya nu ngantosan Kang Andi. Teu nanaon Itar mah. Teu nanaon Itar kapan di dia oge Kang Andi teh nuju nungguan nu teu damang. Tos we kulemkeun angguran mah tong seueur teuing nu diemutan. Wawartos kitu Kang Andi. Kantenan atuh. Kapan anjeunna oge terangeun Kang Andi ka dieu. Tos ayeuna mah geura kulemkeun Andi keukeuh ninita sare bakuna mah ame Nitarsia teu keterusan tatanya. Bari hatena mah ngarasa ngahalas ebreh katineungna Nitarsia teh sabelah keneh. Sabaheula keneh moal pati-pati manehna ikhlas ngorbankeun keselamatan dirina lamun hatena teu kaentepan rasa katasna nu geus pageuh maneh lengket masket nu ngancikna teu beunang disebutkeun. Ti barang mimiti gok tepungan hanya akalna teh hate manehna geus dieusi geus taya lolongkrang kosong pikeun narima katineungna Nitarsia. Kang Andi, eta Kang Jaka asana teh bet kabina-bina teuing.
sawios Itar ulah dia mutan deui da tos kitu kahayangna sanajan dipaksa-paksa oge dibawa ka dieu tang tuh mah matak dibalegeun sanes perkawis eta ka Andi da Itar ge tos teu ngemut-ngemut deui perkawis naon atuh deui Itar eta kasauranana waktu di Cipancar Kang Andi anu sakitu nistana ngahina teh sakitu bebeakan sawios Itar aloh mah langkung uninga tapi keun be mata kitu oge tos karepna hayang leuwih puas penginten nyeri ka Kang Andi nyeri kitu Kang ari nyeri nama moal tapi di Itar tapi tos be teu kada diemutan tembak Andi bari ngabaliurkeun beungeutna teu karasa kana pipina ujug-ujug karasa anu nyurudut si horeng Cipanuna geus maseuhan atuh Nyi Tarsia geus ngadenge jawaban Andi mah teu wani deui nyaritana naon manehna terus peureum ngebarengan lelembutanana anu ngablesat tinggalkeun ku kurunganana anjog kalembur lolohan breh imahna Ambu Jumi nyaeta nu kungsi nyururuk waktu keur ka kaburan ti imahna bus ka jero breh katempo dedeleuan anu matak nimbulkeun maleketaina hate dedeh teuing Itar sia teu karasa nyarita ngagerayem tapi cukup ku Andi kadengieun nu kitu ngagentak manehna ngareret bareh Nyi Tarsia pepeureman tembong biwirna mut-mutan atuh teu pogoh Nyi Tarsia morejat mangunu reuwas bari ngagentak nunggopan biwirna teu beda tinu keceplosan ngomong teu panonna beunta nyampak paneuteup Andi keur manco matak teu kahartina teh Nyi Tarsia jawa-jawa niak bae beungeutna gentak manehna peureum deui oge mun Andi nitenan bakal katampo dadana Nyi Tarsia leuwih jelas oyagna kasurung ku Ratu Jajantung memang bener Nyi Tarsia teh keur ngarandapan kareuwas anu pohara ngan nyaeta Andi mah ongkoh-ongkoh bae kawasna hokeun bakuna mah keur mikiran ucapan Nyi Tarsia nu cikeneh dikedalkeun na kasaha ditujukeunana nepikeun ka nyiak beungeut Nyi Tarsia oge luput teu katitenan Nyi Tarsia atuh terus be peureum teu wanian ngabeuntakeun panonna pamiarsa hate perih lir nu digerihan Jajantung rocok lir dicocogan ku jarum kitu meureun paribasana ngagambarkeun kanyeri kaperih nu karanapan ku Nyi Tarsia nyeri perih ku talajakna karena komo ngadenge pok-pokanana sakitu rungsebna teu beda ti nu ngandung racun nu tumrapna matak nyelekit kana hate sumarambah kana baya nyaksak kana sakujur badan keun ari anu nyangkut kana dirina mah manehna bisa pasrah tumarima da meureun geus mangrupa guratan takdir kahirupanana tapi ari tuduhan karena ka Andi anu sakitu nistana bari jeung teu kadenge saucap oge bantahan Andi dituduh seperti kitu teh sanggeus diselesar eusi hatena Andi nalika nungguan manehna waktu keur gering keneh geuning jawaban Andi mah ukurkeun bae da eta mah kahayangna karena sagala kanyeri Andi ukur diri sidem dina hate saukur diebrehkeun ku pamuluna anu aleum hal eta teh ku Nyi Tarsia geus kajudi yen samata-mata hiji bentuk ngaragangan Andi ka manehna sarta ari karasana mah kanya Andi teh manehna teh daya pisan robahna sama sekali teuing Kang Andi nyata Kang Andi teh kagungan manah anu sakitu mulyana teu salah Itar ngaragerakeun katineung teh sok sanajan Kang Andi teh sanes pamilikan Itar raga badag kitu soteh da acining rasa kadeudeuh sarta kanya ka Kang Andi ku Itar tos
abadikeun dina Instagram dan Instagram benernya dina hate geus moal bisa incah deui sanaos dugi runtagna zaman nyeis anjeun teh bagja kabina-bina lantaran ngan ukur hate anjeun saurang anu bisa ngancik tina ati sanumbari Kang Andi najan kitu kuring marek rek geuneuk meuleuh meks samawana ngabogaan hate sirik pidik malah kuring oge teu kurang laksana kabagi asih kapecacan katineng hate Kang Andi tapi kuring percaya sarta Andi kadiri kuring moal tutungku diduruk moal asku dikumbah sanajan kadeudeut anu diragdakeun ka diri kuring teh moal sarua jeung kadeudeut anu dibahekeun ka diri anjeun euis tapi kuring cukup ngerasa bunga sarta bagja kabina-bina lantaran Kang Andi bakal leuwih ngarasa bagjana nyanding jeung anjeun euis pamirsa kitu gerentas hate nyitar sia sanggeus ditinggalkeun Andi mulang ka Cipancar nu pikeun manehna mah harita ukur bisa nganteur ku paneutepanon anu beueus baseuh ka cipta lenghoyna Andi bari mawa hate berat dibelat tapi manehna kudu balik ongko di lemburna teh sasat aya nu keur dago-dago nu gambarana geus teu bisa incah tina hatena pamirsa sapaninggalan Andi teh bae nyetar siah mikir lamun manehna salilana aya di lembur tangtu Andi teh bakal minang nepungan ku hal eta tungtungna laun-laun bakal nimbulkeun akibat goreng anu pikeun Andi lantaran santeuna dia lama jadi matak mayageun katineng euis ku kituna sarua bae manehna teh seolah-olah ngaruksak hubungan Andi jeung euis supaya ulah ngaganggu ieu sababna nyitar sia teh kalawan teu kanyahoan ka mana lewasna manehna geus ngaralos deui ti imahna hal ieu teh tumrapna ka kijanta geus ngarasa deui susah sarta hariwangna lantaran sasat kakara cager kumaha mun seug karuglag deui tatuna saha nu rek ngurus ngumbar ngaber antukna belanjang bae kijanta ka Cipancar nepungan Andi nepuguh taya deui pamuntangan pikeun ngumahakeun kasusahna lianti ka Andi saurang kinten-kinten mijanten margina Pak dumawi itar aleos teh duh ka atuh jangan di raraosan mah bapak teh da teu aya naon-naon manawi disesilan kitu ku bapak tanapi ku Maijah bujang-bujang jangan di tara digetrik-getrik acan duh kunaonnya itar atunya Andi bari tungkul ngendalkeun curugna kana tarang kawas anu keur mikir duh ka atuh jangan di bapak teh teu ngartos weleh teu ngartos wah kitu diakibatkeun ku si Karna Andi semua gandeng seperti nu nyarita ka diri pribadi si Jaka jangan di bale malas ka nyeri maksana sanes kitu lantaran ucapan si Karna waktu songi harita bapana mau uning ngamar kita can sumping kumaha gitu jani pika nyerieun we Pak matak aib we nyareoskeuna oge abdi ge kurang-kurang nama cacakan upami wengi harita teu emut kanyitar mah si Karna teh bade ditras diobros terus mau sudah rasaning ati upami raga badagna tacan disasaak Andi nyaritana ngadadak heuras beungeut euceuy ngembang wera sarta sorotna pika serabeun mireung buboden kitu cepet kijanta jempe geus 2 kali sajeroning lempang teh kijanta mireung pasemuan Andi anu bener-bener pika sebereun terbe hatena ngageter sok sieun Andi terus
ngabarerang ka manehna ongko hari bibit duit sarta marga lantaran namanya tina soal nu bareto keneh alasan anakna disebakeun ku si Jakalara alias karena panyana teh atuh lain ukurangan keureusa heureuyeun tapi kenyataan mah geuning ngan saukur saoleseun nu kumaha cenah saoleseun teh mah pamiarsa datang ka imah teteh lanyitar sia geus teu nyampang Andi talete ka Maijah sugan menang keterangan setik-ketikeun tapi luput Maijah oge ngabige ukur si panona we anu terus merubut maseuhan pipina Andi antukna terus ngahulang bari barebe kahebosku merubutna si panon sarta bari ngaluarkeun omongan sakecap oge terus teh manehna turun ti imah sarta saterus nanging kidig ngambah jalan tarobosan anu berasna ka jalan gede deket Tutugan terus jalan anu berasna ka Cangkuang memang tujuan oge harita derek nyusi kadinya kasurung kusangkaana susugana ni Tarsia ngablecet ke Cangkuang lumeh bareto kungsi dipake Arudin teh sugan we cenah nyi Tarsia teh napak tilas katineungna lebah dinya atuh ki janta ngiclik tukangeunana bari ngajejempe maneh anjau ke sisi situ tapi sejongjongan mah ngejantang netep ngagunukna nusa sarta ngan bray be naon-naon bareto pernah ka alaman didinya keur waktu paduduaan jeung Nyi Tarsia ngadadak nembongan sabeuleug genjeurna ebreh ngalangkang dina bibir panonna kacipta kumaha paripolahna Nyi Tarsia harita kadenge deui galindangnya nyora sora Nyi Tarsia kacipta paripolahna Nyi Tarsia teh harita kadenge deui galindangna sora Nyi Tarsia centre ngandung katresna nong toreng minuan ceuli diantara pokanana anu panungtungan geuning Kang Andi laras Kang Andi teh nyaah kaitar teu nyaah mah malugi dipilari atuh itar geura mulih anggur mah singawatos ka emak sareng ka abah Andi jauh-jauh nemalan maksudna mah ngagarentes dina hate tapi teu karasa kretegna hate teh bet terus kana ngunyem kana bibira sanajan ukur mangrupa gerendeng kadengin aku ki jantra anu harita ngajentul tukangan Andi yang ngalanjung lantaran Andi teh ngomong sorangan ngajak nyarita ka anakna tapi nu diajakna jirimna kebenaran Andi malika tukang ku kitu nama terus rasa jelema tukangeunana teu bangun leuwas ningali ki jantra teh katayap nyamperkeun tah aya geuning di dieu mah itar teh Pak teu kapalih dieu panginten jangan di ceuk ki jantra bari gluak lieu kret ka lebah nusa terus diteuteup salila-lila nelek-nelek kabeh jerona anu cenah mah di dinya teh aya makam nu katelahna mah sembah dalem Arif Muhammad sedeng di nusa nu rada leutikna cenah makamna sembah dalem panggandegan Allahumma gfirlahu warhamhu wafi anhu wafu anhu. Alhamdulillah dalang mah cenah pernah cenekul di dia dua makam deh tengah aja niat tiara harita teh da teu apalnya makam waliullah didinya sakadar info ieu mah bisi teu di aku teleres tereuh leles si capara cindak nama mangga urang mulih we Pandi urang mulih we Pak Andi terus ngajak balik mangga jangan di Kijanta ngalengkah ngabarengan Andi nunggus mimiti ngetayep lembang ngan hanya ka boh Kijanta boh Andi sarua pada teu apal tempat nu baheula dipake panganjarkan Nyi Tarsia lantaran teu pernah nanyakeun waktu harita kabur teh cicingna di mana cacakan lamun arapal mah tangtu bakal nyimpang ka lemur lolohan ngadatangan imana Ambu Jumi sugan we atuh Nyi Tarsia teh ayeuna oge nyungsi kadinya ongkoh deui pikeun Kijanta mah taya
pikiran los-los kadinya lantaran bangbaungan ku pengalaman baheula keur waktu manehna masih jadi kepala bega tacan ngajodoh jeung Maijah. Carita nama manehna teh saanak buahna sakali mangsa pirajeuneun ngadatangan kalolohan sugan we aya milik tapi kakara oge luhaloho geus aya nu narajang manten teu pira ukur ku hiji awewe tapi karasana ku kijanta wawasena si awewe teh lain deui hebatna bari teu pira pakarangna teh mangrupa karembong tapi edas sekali ngebutkeun karasana beut matak lumpuh coba gerakanna estu ninggas sidalingasna nu antukna manehna sabaturna terus pirat mamplek ka hujung ngararab dirinya di imahna Maijah pi pamajikeunana kitu pengalaman Ki Jantra baheula nu batak pantas manehna teu ngareret-reret acan kapalebah lembur lolohan teh sok sieun awewe hebat eta teh aya keneh sama sekali manehna nya kitu deui Andi teu nitenan sarta sadar yen awewe nu di pika power ku Ki Jantra teh harita oge aya keur nyerangkeun tina luhur kai nu teh lian ti Ambu Jumi anu baheula kungsi kacicingan ku Nyi Tarsia lamun teu seugras ka moal teu diwarah tah mangkluk teh eta meureun dicaritakeun teh Ambu Jumi ngagerentos dina jero hatena bari panonna rutret ka Ki Jantra sarta Andi nu keur noyod di hanapeunana ukur tembong tongongna lantaran geus jauh tina tangkal kai nu kumanehna dipake cicing. Geus kitu corelat Ambu Jumi turun meningan sajorelatna kareh teu beda tinu anu hiber memang bener-bener hebat. Da eta we dina trekna nincak taneuh teh teu nimbulkeun sora saeutik-eutik acan. Corelat kanu bala terus ngincit ka jero lembur sadengkeun Ani jeung Ki Jantra ongko-ongko we ngagerling sarta teu luak liuk ka tukang. Pamiarsa nu satia manco. Andi jeung Ki Jantra geus nepi ka hujung heula sakedeung geus kitu jeung Andi nu nangtung nu maksudna rek terus katambak baya sambilan rek bari maluruh Nyi Tarsia sugan we atuh kebenaran tengah jalan papanggih jeung Nyi Tarsia samemeh jung teh wawadian ka Ki Jantra yen manehna teh moal cicingeun Nyi Tarsia bakal terus diteangan. Itar teh naon jadi pikahayang maneh teh nepikeun kitu peta kakaburan segala teu karunya kajang Ani anu sakitu tompokan pikaheman ceuk Maijah ngagarentes bari netep Andi nu katempo ukur tonggongna nyeta kuring teu ngarti sakitu jang Andi aya karepna kamanehna ge tapi tetep nolak wajar barurat narimana pedah eta meureun manehna ngarasa geus seda Ki Jantra mairan tapi eta paiten masih katalian ku si Jaka si Itar teh gampang perkara eta mah manglebay oge pira aku teu nguruskeun papan geus sakieu lilana dicueutkeun ge ngan eta nu jadi anggahan si Itar mah dumeh manehna ngarasa geus dirulujit heula ku si Jaka. Ki Jantra ngarelet ka Maijah sedang Andi geus teu tembong deui nya ari ditinggal kalebah dinya mah salah akang keneh atuh nu geus marabkeun si Itar ka si Jaka meunggeus montong nyabit-nyabit nu geus mun teu kitu kami teh meureun modal si Jaka. Ki Jantra langsung nyentak bari morotot nya bohongan atuh harita bet ngomplot jeung si Jaka sapertos anu teu nyaah ka anak kabong kena ka geus si Jah eng tampiling ngomong teh sok kamana karep beus Ki Jantra lain we marongosna tapi bari jeung ngamang-ngamang dampaleungeun bangunan urek tampiling dikitukeun teh cep jempe Maijah jempe bari saterusna mah moloyong di pangkah pangkeng bari bro bae nang kuban
bari sagruk cerik bangun anu kanyerian satabrai bae hiji kejadian anu geus aya kana welasan tahun ka tukang ebre narembongan taya aling-alingna. Pamirsa sagala urang tunda nyetar sia anu ayeuna geus kakaburan deui, ayeuna urang nyaritakeun deui karna wakosna pamirsa sadayana cagugi ka dieu dongeng sunasi buntung jeung tutugan enjing urang tepang deui. Hatur nuhun ka pamirsa anu tos satia ngabandungan dongeng Sunda ieu oge tong hilap subrek pamirsa ngabantos kasumangetan dina neraskeun jejer carita ieu. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.